Kan ulah loba kieu da salaki teh usaha teh keur saha banyak. Urang-urang lalaki usaha teh keur saha lamun lain keur ibu. Tak tugas ibu teh narimakeun lamun balik ti kebon papageun lawang panto ulah ari bebeja eudek arisan ayeuna kana Bang Emo. Wani-wani ngahutang tanpa izin ti salaki tong sok kitu. Nah bapak jika sieun kieu kunaon? Pak bade arisan ngariung limaan bikel kakak jeung KTP tuluy narangtung aku bersumpah dan berjanji tina limaan mun teu kabayar hiji tanggu renteng kuno opatan nahanana gerhana apa pernah ngeclok ulah boga hutang sasen berasa ketip tanpa kanyahoan ku salaki nu sok jadi raja wisuna papasean teh eta atau pokok tabligul Islamiyah yang akan disampaikan langsung oleh mubalik ternama, mubalik kondang yang sering kita dengar di televisi, di YouTube ternama, Al-Mukarram wal Muadong Bapak Kiai Nana Gerhana dari Kota Bandung. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Nana Gerhana, al-waktu wal makan, tafadhal bil hurmah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ulah wara cerentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah nu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Werehing urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah teu dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, miwah santri nu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur ti kawit Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD nuran cage karena gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT anu hormateun sim kuring. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang ditanya kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Lamun nu tani ditanya kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Lamun ibu gering init ka dokter jawabanana hayang sehat. Tah ari pangaosan sebenarnya hayang naon. Habis hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, kuring yakin ieu teh Banten kiblatna ilmu. Ku sabab kitu tanyakeun we ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu. Ari ilmu teh pan kudu aya guna, tah gunana ilmu teh al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya.
Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan urang boga ilmu dah hirup mah poek wae. Da kabeh ge ararapal ilmu tahajud ngan da ditempotina kiceup kieu mah kiceup bareuki hees. Kabeh ge ararapal ilmu sedekah jeung infak geuning fakir miskin mah diarantep. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea geuning ustad ge gurger wae. Ibu oge apal ka salaki kudu hormat geuning teu kabedag baju mah kamari jeding. Atuh ilmu teh di mana sabenerna? Sabab nu ngaran ilmu teh kudu katoong cahayana. Cahaya tina eta ilmu dabongan al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Ieu mah leuwih luhur ilmuna, naha batur leuwih nyeri hate ku bibirna. Nah kudu kitu jelema boga ilmu. Well. Aduh. Matak hakikatna saha atuh jalma nu bakal katitipan. Katitipan judul lagi. Saha jelema nu bakal katitipan ku ilmu. Jawabanana hiji kolbun salimun jelema nu hate bersih. Lamun ilmu cicing di jelema nu kotor hate beuki luhur ilmuna bakal loba nyeri hate batur ku bibirna. Lamun ilmu cicing di jelema nu bersih hate beuki luhur ilmuna bakal leuwih tawado dina hirupna. Pon kitu deui harta, lamun harta cicing di jelema nu alus hatena bakal bager nulung nu butuh nalang nu susah mere ka fakir miskin mantuan jelema yatim. Harta cicing di jelema nu alus hate, tapi lah balikna lamun harta cicing di jelema nu kotor hate beuki loba hartana beuki sombong hirupna. Weh. Matak lamun urang hayang katitipan ku Allah entong nyalahkeun Allah, salahkeun hate sorangan. Ieu mah keur mah hirup sangsara kata mah tudang tuding ka batur, batur beunghar dituding nyegi. Batur beunghar majarkeun nuyul, sangsara wae kitu peta ka batur komo beunghar moal teu adigung sia eta mah. Keur jadi rakyat wae loba nyeri batur komo jadi pejabat moal teu ngaleuk rakyat. Matak harga diri manusia tong diukur ku bajuna. Harga diri manusia lain ku pangkatna, lain luhur ku tak gede duniana, tapi harga diri manusia payunan Allah gumantung eusi hate nu sabenerna. Rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus hatena jujur daripada didasi ejeung dijas tapi pertamak ejeung pertalit dilebok. Paling ceramah kieu mah teh diulem deui bae. Mata geuning nu ngaran hirup teh hate, Pak. Kolbun salimun hate anu mawa kasalametan. Lamun hatena ejeung Allah panona bakal tawado, ceuli moal resep gosip, bibir moal ngomongkeun batur, ngalengkah moal kana salah, bongan hate ejeung Allah. Ngan lamun hate jeung nafsu hampura nempo batur teh geuleuh. Saalus-alusna Pak Kades nyieun program di singareupan ku jelema nu kotor hate, anggar moal kapake Pak Kades. Asli ya, sahebat-hebatna ieu Bapak hajat di singareupan ku jelema nu goreng hate anger eah-eahan. Hajat kitu. Geus tong loba ngalayanan jelema nu kotor hate ulah sok saruana. Sabab nu ngaran kahirupan manusia gumantung eusi hate nu saenyan. Mata hate urang teh atuh lamun kitu kudu bareng jeung saha? Innallaha ma'ana. Hate nu alus teh nu bareng jeung Allah salawasna. Ieu pangaosan nah jeung Allah teu percaya. Nah ieu pangajian nah jeung Allah teu percaya. Isuk ayakeun deui pangajian nu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Nah geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah, jeung naon panasaran hayang neuleuh jelema nu na TikTok. Tanya kuring eta kitu bemengok nana gerhana. Oh iya nana gerhana teh. Eta kitu maneh nana gerhana ceramah nah jeung Allah tong wara percaya. Ulem deui taun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Tah ibu teh suudon teh. Ai judul pangajian ari hate kuat ruksak ieu. Lamun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang. Geus tong loba judul berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi tujuanana adalah duit. Lalu cek ibu genah ngadengekeun ceramah ieu mah engke deui mah urang ulem emak deuk hajat ngan hampura moal dibayar. Jawaban kuring punten tos pinuh.
sedangkan nu ngaran hirup jawaban hate teh innallaha ma'ana, hate nu kudu bareng jeung Allah. Ayeuna rumah tangga kunaon pakusut, kunaon cerai, kunaon budak jadi korban, tong sok nuding Allah, salahkeun mah adat sorangan. Da ieu mah atuh pasea jeung salaki laklak dasar bebeakan si bagong. Saha nu ngeunah lalaki disebut bagong? Kumaha ceuk salaki naon maneh nyebut bagong? Berarti sapepeting aing hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak maneh bagong, mah bagong, bapa bagong, ari abdi anak begujang. Rag-rag talak cerai heueuh budak korban tong nuding Allah nu salah mah tah adat sorangan. Dalamun hirup bareng jeung Allah mah tanya ka ustad ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hate nu jeung Allah teh bakal tenang, bakal jongjon. Matak lamun ibu ama kasalaki hek bareng jeung Allah wirid, ama kasalaki subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ama keneh yasin. Pan salaki teh nyamperkeun bari maca ayat kursi, gebro duit 2 juta, jawab ku ibu bari centil, sadaqallahul adzim. Cerai moal teh korban. Itulah fungsi manusia lamun hirupna jeung Allah. Matak ieu teh kuring teh nana gerhana teh hayang tepung jeung Allah, da ternyata hirup mah sakadar disebut. Asli Pak, hirup mah sakadar disebut. Ieu teh ibu teh nu hadir ieu teh palsu. Da kuring teu wani nyebut soleh karena ibu dijilbab, kuring teu wani nyebut soleh karena digamis. Da teu saeutik jilbab gede geuning ngocobrot ngomongkeun batur, jilbab badag kana gosip geuning beuki, jilbab ngaguyupuk tapi naha kasalaki papolotot. Mana soleh nu sabenerna? Weh. Geunah euy bapak-bapak ka ibu-ibu lebok-lebok cenah. Can wani nyebut soleh ku jilbab teh can wani. Sabab kasolehan mah aya amal kawin jeung soleh maka disebut amal soleh. Mata kajawaban nu eusi hate urang teh saha sabenerna? Nana gerhana disebut kiai mung, disebut ustad hoream, disebut ulama mung. Naha sieun teu akur jeung gawe hanas disebut ustad ai pagawean maseaan batur. Da ustad kiai mah boga SK ti Allah, contohna ti Nabi Muhammad warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ayo nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud? Lamun mah di dieu aya anu ngalaman bareuh demi Allah eta lain tahajud, eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Saha Nabi? Urang bejana ustad tah jamna penta dibikeun moal suudon deui atuh da. Jadi mana nu disebut warasatul anbiya teh mana? Jadi entong legeg pedah disebut ustad, pedah disebut kiai, pedah disebut ajengan, hareupeun Allah teu boga pangaruh, tapi nu penting mah gawena anu pasti numutkeun sunnah jeung contoh ti Nabiullah. Geunah aya ceramah loba nu ungeuk teh lah. Bener? Matak hakikat hirup teh disebut beunghar kudu miskin. Matak jelema beunghar teh lain kudu legeg tapi kudunya kanu miskin. Naha apan urang teh moal disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Bari jasa si miskin mah gede, aya nu maot pangheula nyokot pacul si miskin, aya nu maot nyokot pasaran si miskin, nguburkeun si miskin, tahlil si miskin, ngaboehan si miskin. Matak bejakeun di lingkungan ieu lamun aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Manusa butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Ibu make tiung menang batur, baju menang batur, selop menang batur, imah menang batur, ngajuru di tulungan batur, kawin ge ku batur, nyieun imah ge ku batur, maot ge dikubur batur, diboehan batur. Gerak teangan alasan naon alasan urang kudu goreng jeung batur. Da jelema nu goreng jeung batur mah iwal ti hiji, jelema nu hatena malang teu narima kana kamajuan batur. Batur nyieun imah nyeri hulu, batur meuli mobil ratug angen, batur meuli motor muntaber, batur boga sawah modar. Jadi urang teh ternyata disiksa lain ku Allah, lain ku tetangga, lain ku baraya. Diri urang disiksa bongan ngagugu hawa nafsu sorang. Manya aya Allah Rahman Rahim nyiksa.
nu nyiksa mah urang keneh luhur bener bah oh kuat jeung kieu ongkoh siapa teh ari heueuh gerayu teuleman awak urang saha sabenerna matak nana gerhana mah kieu we dek dianggap heung teu kajeun bajuna baju biasa celana biasa ngomong ge kuring mau ngomong biasa sabab kuring mah sadar yen kuring teh manusia biasa lain manusia luar biasa matak datang kuring ka dieu teu kudu keprok da kala asa deuk diadukeun jeung japati atuh biasa we teu kudu riweuh naha da kuring mah manusia biasa nyarita oge ieu nyarita Sunda da teu bisa bahasa Indonesia komo Inggris jeung Arab dek Sunda we da baheulana ge Banten teh Jawa Barat Jawa Barat teh Sunda ngan pernah di dieu mah Sunda kasar heukeun bae miluan we urang oge dalamun ngomong bahasa Indonesia sieun jiga ibu pan ibu ge ka budak teh awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur pan teu ecreug teh awas jangan main sisi solokan nanti palid kurumuy akina ti kota euy cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu balik kunaon kuring teh nyarita ku bahasa Arab padahal bisa lamun kuring ceramah ku Arab ibu jangar abdi lieur kunaon kuring teh ku Inggris hayu in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh boro-boro ibu urang ge meunang ngapalkeun ti magrib keneh nya da kuring mah intina orang Sunda beuk make bahasa Sunda sabab kuring mah jelema biasa matak geus ibu bapak ka kuring teu kudu ngahargaan teu kudu ngahormat teu kudu ngajen sabab ceuk alam hakikat batur ngajen urang ketika urang ngajenan batur ngahargaan urang lamun urang bisa ngahargaan batur ge ngahormat urang lamun urang bisa ngahormat batur ulah sok musafir hayang dihargaan tapi diri teu mampu ngahargaan well matak hirup manusia mah pek geura silih hargaan da ari elmuna jelema bersih hate mah jujur ikro bismi rabbikal ladzi khalaq nu dibacana teh dua hiji ayat Allah nu tertulis dua ayat Allah nu tidak tertulis Quran baca alam baca Quran baca alam baca Quran dibaca alam henteu pinter na agama ngan hesena ekonomi pinter maca alam ngan poho kana Quran beunghar ngan jadi sombong dua modal kehidupan umat Islam teh Quran pek baca alam ge baca ikro bismi rabbikal ladzi khalaq gera baca tuh pare melak ibu pare tapi naha nu teu dipelak sok milu hirup jukut apan ibu teh dipelakan ku salaki mah sing soleh sing bager tapi naha hohoak datang apan Allah teh melakan kana hate urang teh sing hade sing alus pisawargaeun tapi naha pinarakaeun sumping melak pare nu dipelak adalah pare tapi cukut milu hirup lain awak batur nu boga sifat kitu teh awak urang masing-masing init ka masjid sing ikhlas cek Allah mah apan bubar ti masjid mendepak dada asa aing pang mah nah jadi ria jukut nu kitu teh Pak ngeus maca Quran sing ikhlas lekoh maca Quran kudu lekoh budi jeung basa pantes saeutik lekoh maca Quran tapi lekoh ngewa ka baturna pare jadi pare nu dipelak tapi naha jukut milu hirup bapak nyieun imah keur anak pamajikan tapi naha beurit jeung cucurut ngiringan kade matak musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya musuh nu sabenerna tah awak bapa masing-masing baheula mah puguh zaman Belanda masjid kosong dijaga ku Belanda wani ka masjid beledag di bedieu ayeuna aya teu masjid nu dijaga ku Belanda heueuh naha kosong wae saha atuh musuhna eueuh deui musuhna iwati diri urang masing-masing matak memeh ngomongkeun batur pariksa heula awak sorangan memeh najong batur tajong heula diri sorangan memeh nyabok batur cabok heula diri sorangan mun ceuk sorangan nyeri komo atuh batur dicabok ku urang well genah ceramah teh aduh loba nu ungeuk Pak genahna teh mata hanar hirup pasok baca hayam baca da ibu teh kudu era ku hayam teh
khairun nas anfa'uhum linnas, jelema nu alus teh nu bisa mere manfaat tah eleh urang teh ku hayam, da hayam mah kabeh ge manfaat, buluna keur kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, ti kotokna keur aduk, tulangna seblak tulang. Coba sagelis-gelisna ibu enjing-enjing ngenog teuneun di warung batur bangkrut ibu. Ku hayam wae urang eleh. Budak leutik ieu ulah dianggap lain pelajaran hirup. Ieu barudak leutik pelajaran hirup. Budak gelut sajam 5 menit pakaleng-kaleng tapi inung bapana 7 tahun baeud keneh. Aduh, nya jelema nu leah teh mah budak wae dianggap guru. Anjing wae jadi guru. Mata kuring mana palkeun ilmu eta panggih jeung anjing punten we cing teh pun guru. Cek tatangga teh rada gelo. Nah cing teh butung gelo, maknya guruna anjing, make jeung maknya toong dina kitabul gumarom jilid kahiji hadisna nomor kahiji bab toharoh. Sanajis-najisna baham anjing masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kalian make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantel awak padeukeut hate rujad saumur-umur, cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Nah lain dalil eta dalil salamatul insan min khibdilisan, salametna jelema gumantung bisa jeung teu na ngajaga letahna. Letah teh leutik Pak, tapi lamun geus nyarikeun batur leuwih ti dikadek leuwih ti ku pedang. Bener ya teh. Matak bubar ti dieu panggih jeung anjing punten pun guru gitu. Insyaallah bakal sanasib jeung urang moal teh dianggap nu gelo kabeh. Sok dek neangan ilmu naon tina alam tuh tempo ku ibu ngaranna kawung, kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Toong tangkal kawung, akar kawung godog tina sagelas kudu jadi setengah gelas, ternyata pencegah penyakit ginjal. Naik kana tangkalna eueuh sasak jieun we tangkal kawung jadi sasak. Kamari Ramadan ngadahar dawet, di mana eta dawet tina aci kawung. Naik ka luhur aya leungeunnan sopak biji lahang jadi gula. Antep leungeunna jadi caruluk ngaranna cangkaleng. Ieu bapak hajat geuning itu aya janur, di mana janur tina daun kawung. Ibu bebersih make nyere, di mana nyerena tina kawung. Era urang hirup ku kawung, cenah manusia makhluk sampurna tapi nah hasar rombong beak ti karep. Matak hirup anu ngeunah iwal ti hirup nu narimakeun kana kodo pangeran. Awak ibu geus pantes tampa tong loba dirobah. Ieu mah teu da dirarobah beungeut oge. Irung deple cenah mancung, ari beungeut jiga jeruk deuk bitung. Kan we antep pegek-pegek ge meunang Allah. Kulit hideung hayang bodas, riweuh meuli skincare. Akhirna beungeut bodas, punuk angerenge. Halis geus alus, krok ganti ku patlot. Atuh balik ti dieu pasea jeung salaki, leungit hiji. Bari nu hiji tinggal sapotong deui. Bulu panon geus hade, samung, lik-lik ka luhur. Atuh ti kajauhan nempok kuring kuat jiga nu berat, kiceup. Balik ti dieu mau motor gelebug angin, nilep duanana ti kusruk ka sawah, kakara ya Allah, lain Allah dudut bulu panon geura sok. Tong sok loba ngaroba, Allah nyiptakeun manusia geus sampurna, manusia mah tinggal narima. Matak jelema sangsara tarima we kana kasangsaraan, da usaha mati bareto, ai takdir kudu sangsara mah anger moal kadahar. Bener Pak? Asli ya. Lamun nu sangsara goreng hate jadi panas barana. Batur meuli kongkorong, manehna ge sarua meuli, nu batur bisa dijual, nu manehna henteu. Nah, dan manehna mah beda nasib tina lajada ladang COD atuh. Pananaonan gaya ku barang perkara anu palsu, sedengkeun urang teh hirup teh penuh dengan kepalsuan. Tuh bapak hajat ge palsu. Loba duitna, loba nah kurang berag. Heueuh loba duitna, ngan peuting ieu ge geus loba bayareunana. Coba ieu nu hadir. Lalajo kuring, daek lalajoan henteu balik. Nah, mayar henteu. Tapi keur nu hajat nalikana nagerhana teh datang wirangna beak ti karep. Bener Pak? Teu samata-mata loba duit bakal senang jeung teu samata-mata jelema sangsara leungit kasenangan. Asli
Nu beunghar barang dahar lagi diatur, opat sehat 5 sempurna, kagenep kudu cuci mulut, apel berem, apel hejo, sakali ngahuap ratusan ribu, gening satru. Nah ari nu sangsara, jonge, jotang, babadotan, pusuk sintrong, leunca, takokak, bogo, belut, tutut, sagala digares, palebah dahar teh doma di tukang rabeng. Tapi nah hajar rarajang, gerasok pikir, bener. Dan nu beunghar mah atuh logikana kieu, urang beunghar gaul jeung nu leuwih, boga imah hiji hayang 2 gampang, sertifikatna kabangkeun. Imah 2 cek batur gaya eusi sirah mah lieur tiap tanggal 25. Mobil hiji hayang 2 BPKB lelepkeun, mobil 2 ngajugrug, bener cek rakyat mah gaya ngan eusi sirah mah lieur. Coba si miskin teu hayang motor-motor acan teu becus jeung teu gablegkeun meuli bensin. Pak Kades pidato ngarona nu sangsara satuju Pak Kades. Nu miskin mah teu hayang ngadenge bab ngarona teh eueuh paokeun. Malah nu miskin mah jeung bangsa teh kuat cantel bisi manerek maok tu aya di imah coet jeung mutu. Iwal ti nu beunghar nu sieun ku bangsat, nu miskin mah moal sieuneun ku bangsat. Iwal nu beunghar sieun ku tuyul, nu miskin mah teu sieun ku tuyul. Nu beunghar mah nyieun tolak bala, gambar pedang ayat kursi tapelkeun da lawang panto, naon eta tolak bala, ngarah naon tuyul teu asup. Tayangan ku bapak nu miskin, nyieun tolak bala henteu, naha pantona ge rujan. Matak tuyul teh blus-blus we. Tong coba-coba boga kayakinan yen panyakit sumberna tina dahareun. Lain. Lamun bener panyakit paru-paru tina rokok, maka perokok geus boga penyakit paru-paru. Kening kanyataan mah nu teu udud boga paru-paru jeung rupa-rupa. Matak sok we Pak, kelempung we sok. Ari araraya mah kadinya. Sok udud kadinya. Teu pisan-pisan Allah nyiptakeun dahareun ngakibatkeun panyakit. Da panyakit mah ceuk ilmu hakikat ge lain sumber tina dahareun, tapi panyakit mah tina hate anu gering. Awak moal jagjag, leuleus wae, darah tinggi, sumping, hate bro teu narima batur maju. Stah syirik. Bener? Heuh matak bapak jeung ibu hayang sehat, sehatkeun eusi hate. Ulah sok lalajo kagorengan batur, da urang ge boga kagorengan nu sarua. Pan ngaranna ge manusa, manusa mah bener jeung salah osok, daek kedul osok, alus goreng ge osok. Nana gerhana nya ge mubalik, ukur ceramah hungkul, kanyataan mah wallahu alam. Tadi ge pan ceramah mah nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah. Pak Kades tinggal nanya, sae ceramah teh ayeuna mah amplop moal dibikeun, urang bagikeun ka fakir miskin nu aya di Banten. Kumaha ceuk kuring? Tong kitu atuh Des. Berarti omongan kuring teh ilmu teh karek sebatas biwirna, can katempo eusi gawe nu sanyana. Bawa ka hareupeun Allah, wirang Pak jadi penceramah teh lain bangga. Wirang, nama kejeun wirang, ai ngomong jiga nu heueuh, ai pagawean anggang tina omongan. Well, aduh. Ari heueuh atuh. Sadil da. Nana gerhana, dalil sedekah apa? Innamal shadaqatu lil fuqara. Sodakoh ka fakir jeung miskin, yen sodakoh teh mah rezeki nu geus aya, ngulem rezeki nu can aya, tong keung samsara lantaran sodakoh. Pan Bapak juga percaya isuk masjid kasumbang, yatim kabere, fakir miskin katulungan, kuring nu ngomongna. Penting ieu we, naha kuring nu sodakoh tawa nu hajat nu sodakoh. Nu hajat nu sodakoh mah sedengkeun ceuk ilmu urang Sunda nu mere leuwih alus ketimbang anu dibere. Matak almu karom nu sabenerna tuh nu hajat. Matak cek bapak hajat teh salira almu karom mah mung kudu mere. Pan almu karom mah nu mere leuwih alus daripada nu dibere. Posisi kuring ayeuna nu mere tawa nu dibere. Anu dibere Pak, nu merena adalah bapak hajat. Engke teh dus ongkoh, amplop ongkoh. Heueuh dak ditarima, da butuh. Matak ilmu teh ternyata lain cicing nabiwi. Ilmu mah hiji na kolbi, dua na kauli, tilu na fi'li.
kolbi eusi hatena, pilih pagaweanana, kauli omonganana. Tah matak lamun bapak hayang ngukur jelema boga ilmu tong lalajo ceramahna tapi lalajoan akhlak adabna. Allah, bener ya teh. Nulung nu butuh, nalang nu susah. Ieu mah ilmuna nahaun ieu bapak ge aya. Kolbi eusi hate. Kauli ucapanana, pilih pagawean. Lalajoan ku ibu nu boga ilmu pagaweanana kumaha? Simpulkeun ku ibu, oh jelema nu boga ilmu begening pikabitaeun batur, pikalucueun, matak hirup teh kadang-kadang urang masuk jadi oray. Oray 30 poe ngajepat ganti kulitna ngan ngaran mah anger oray. Pangaosan urang teh darajatna teh karek nepi ka dinya ganti tiung, ganti baju, ari hate teu ganti-ganti, nu teu akur jeung dulur anger, pasea jeung tatangga anger, pedit anger, cadu ka masjid ge anger, ai pangajian anger, ngaji nu mana nu sabenerna. Well, aduh, dah atuh. Orang mending hirup mah jadi hileud. Jelema sieun ku hileud. Tapi 30 poe muntal diri eta hileud nolol jangjang ngaranna kukupu. Jelema sieun ku hileud tapi resep kana kukupu. Tah ladang ngaji teh kudu aya pikaresepeun batur. Ibu tadi bisa bae aya dosa kasalaki hohoak, bubar ti dieu teh lain kudu hohoak wae, kudu tangkep sadar kana dosa aya. Cek salaki teh kunaon mah uih ngaos jadi lebay. Oh tobat. Lamun pengajian hanya sebatas diukur ku saragam, tah hampura ngaberatkeun. Cek ustad, wayahna Senin kudu bodas, nganyuk bodas kabeh. Salasa hejo kabeh. Rebo beureum kabeh. Kamis ungu kabeh. Cek salaki, eureun mah ngaji teh naha jangar kana babatok. Karena pengajian hanya sebatas alus cangkangna tapi naha eueuh eusian. Lara sepuh hampura da kolot baheula ge sakola teu pati luhur tapi naha pagawean hade. Nah ayeuna sakola laluhur tapi parasea wae. Mana ilmuna atuh? Matak al ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Aduh. Bangunan tuh lalajuan bangunan maruk urang teu era ku bangunan masjid we. Batu teu asapang batuna, semen teu asapang semena, paku teu asapang pakuna, kenteng teu asapang kentengna. Geus sepakat ngaranna masjid teu bisa silih aku. Nah, ari urang sok loba-loba ngaku bener, bari nu bener teh nu mana atuh. Well. Bener? Asli Pak, ieu alam teh ngaharewos, ka urang teh keur ngaharewos keur mere beja. Da kahirupan mah kitu keneh. Dua rupa bener salah daya kedul alus goreng panana gerhana ge ceramah bab tahajud malekoh tahajud yu toong ka Bandung ngomong tahajud molor tak aslina. Jadi Pak jadi mubalik jadi penceramah jadi ustad jadi kiai teh lain bangga justru era naha kuring leuwih apal saha diri kuring nu sabenerna. Matak cek bahasa filosofi pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Sok ibu teh ngawangkong jeung awak ibu, naha ieu aslina ibu teh. Gamis ngangsar, tiung badag, make up sidau, pandi imah mah daster merengkel. Aslina ibu teh ieu tawa nu di imah. Heuh, matak ieu teh palsu. Palsu matak sagelis-gelisna urang dia moal kabita sieun palsu. Pak Kades palsu jadi kades jadi jaro jadi kuwu ditempok ku ibu terhormat berharga geratanya eusi nu sabenerna capek jadi kades teh terus Pak otak ten kuring meloba da kades anu ngeluh capek cenah jadi kades teh ai jawaban kuring simpel eureun. Ibu-ibu ge osok ngeluh capek hirup di dunia teh gera balik ka akhirat jung
Di dunia mah tinggal narima kana takdir tong loba ngeluh. Lamun jelema teu bisa mawa kana takdir, teu narima kana takdir, hirupna bakal loba ngeluh. Padahal modal hirup mah la ilaha illallah. Tah eta modal hirup. Di dunia nepi ka akhirat modalna kan sakitu-kituna. La ilaha illallah, teu aya di pangeran angin Allah, teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah, teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah. Tidak ada keputusan terbaik iwal ti keputusan Allah. Pak kades 1000 jelema ngahalangan ulah jadi kades, tapi keputusan Allah kudu jadi, maka nu 1000 capek hate keur ngahalangan pak kades jadi. 1000 jelema ngahalangan gerhana ulah jadi penceramah, tapi cek Allah kun payakun kudu jadi penceramah, maka kuring moal ngalawan nu 1000 bakal gering batina. Nah sabab mikiran takdir batu. Pak akur heuh tuh bapak nu ceramahna. Punten di sapatu dia. Pikir ku ibu, sedangkan hirup jelema teh teu kudu riweuh Pak, geras di ajenan hirup. Kunaon atuh loba pisan alam perbedaan. Nah ibu teu sadar salaki jeung pamajikan beda, da geus beda. Geuning ku beda dihijikeun borosot budak. Coba lamun lalaki jeung lalaki dihijikeun paling bijil ge anak ucing. Ku sakitu wae geus nempokeun perbedaan. Aya langit, aya bumi, aya luhur, aya handap, aya alus, aya goreng, aya bener, aya salah, aya daek, aya kedul. Ulah nuding batur, sabenerna sifat kitu urang pada-pada mika boga. Nah ari bapa ka masjid teh ti bareto. Pan henteu Pak, daek sote ayeuna we kakolotnakeun, da inget kana patok kuburan. Pan baheula mah bapak teh meureun ngalaman keur ngora mah baong bedegong, bener? Matak ulah coba-coba nyaritakeun baongna batur, lamun urang mung dicaritakeun baong ku batur. Ulah coba-coba nyaritakeun salahna batur, lamun urang mung dicaritakeun kasalahan urang ku batur. Weh. Ieu mah karek daek ka masjid ge kuat nepak dada. Di mana bah masjid atau tetara sia gitu. Kaos nu teu ngalaman ngora wae sia teh hirup teh. Jelema mah Pak memeh nincak bener teh nincak salah heula. Talung tina salah nincak bener daripada jelema bener nincak salah. Talung jadi jelema salah ngaku salah daripada jadi jelema bener ngaku bener. Kumaha Pak? Pas teh naon? Oh cocok. Oh bahasa Banten mah pas cocok. Oh abdi diajar deui bahasa dieu nya. Oh di dieu mah pas. Ayeuna abdi mah pas teh pan kieu ukur tasna ka ieu 2 meter pas gitu. Oh jadi beda bahasa geuning. Waduh. Baelah. Cocok meureunnya pas. Bahasa anyar euy isuk rek ceramah di Bandung pas. Insyaallah urang Bandung moal ngartieun. Pas. Ari asli mangga emutan perbedaan mah nepi ka kiamat ge moal beres-beres. Komo pan jaman kieu ustad geus barareda. Kuring pisan anu pangbedana. Cek Pak Kades mah unik. Puguh we mah jeung unik da urang teh lucu. Pan teu di kopea, teu di sorban, teu di gamis, teu di sarung, teu nyekelan tas bae. Nah, da kuring mah kieu deuk disebut ustad pek, deuk henteu ge teu nanaon, deuk aya nu resep pek, deuk aya nu ngewa ge teu masalah. Hirup kuring mah mung kapake ku manusia, hayang kapakena ge ku Allah Taala. Keur naon ibadah urang dibeja-beja ku jelema, da si eta teu pernah diangkat jadi malaikat. Pan urang mah hayang kapake we ku batur, lamun nanaon teh teu boleh dipoto we. Taraweh 5 poe jepret foto alhamdulillah taraweh ke-5 lancar. Nah da kagenep ka 7 mah eueuh status da eureun tarawehna sia teh. Jadi taraweh teh hanya sebatas kepentingan untuk membuat status. Nah naonan imeh. Bener. Geus maca Quran beja-beja kata tangga rada serak. Cing teu kunaon serak tos ngaos Quran sareng selawat sawewengi. Kumaha sia we udin lah. Tong sok dibeja-beja ka batur dan nu nganilai ibadah urang mah tanya ka ajengan nu deukeut anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup kami jeung Allah anu nempo anjeun keur ibadah. Nah ari urang bet hayang ngabeja-beja wae nepi ka bibir teh renyem lamun teu ngomongkeun ka alusan teh boga kongkorong leumpang dongko teuing kunaon sia teh mah wayah kieu nyebutna haredan, aduh haredan.
aing mah hayang maledog ku mik anu kitu teh. Golang teh dieu nepi ka dieu gibrig-gibrig jeung nu setruk hayu ngaos. Cengkel jeung ngeurepan jelema kitu. Gadong sigrong mobil mewah sawalega. Yeuh tungtung hirup masarua. Allah suga nu beunghar jerona 2 meter anu miskin nolol inung suku. Sarua Pak. Bahkan tungtung hirup mah boeh ge warna bodas bari teu make saku-saku acan teu bisa mawa duit saperak-perak acan. Kabeh mata keur naon jelema sok masiakeun harta bari maot eta harta ditinggalkeun. Keur naon pas masiakeun harta bari urang maot harta teh ditinggalkeun. Boro-boro harta, boro-boro banda, pamajikan anu ku bapa dipikanyaah, bapa maot mah hampura ukur nganterkeun kaluhureun kuburan bari jebleh jiga nu heueuh. Bapa, ari abdi bade jeung saha? Keung di dunya bade ngiring we. Ku RW di halangan, ulah tong sok kitu, sing panjang harapan, cek RT ulah pesimis, ningang ka kuring buraong, dek ngiring ibu mending milu ka alam akhirat dijejak jug dek milu maka itu. Geus gablus maka jero kubur rorowesan deui. Sing teh lain dek milu rada gelo ustad teh cenah. Bongan manehna ngomong dek milu ka jero kubur. Nah da geus natus buuk dibeureman deui, rok ponok deui, atuh ngablu deui, malahan aya lalaki ge, "Hei cewek, godain kita dong." Bohong gede, Pak, bohong gede. Matak sanyaah anak urang ka pamajikan lamun tanpa make agama sebatas dunya tanpa bareng di akhirat. Matak lalaki nu alus teh lalaki nu merhatikeun pi akhirateun. Waktu magrib ibu keur lalajo TV cek salaki mah magrib heula. Geus magrib cek salaki mah wiridan. Geus wiridan mah tawasulan. Geus tawasulan mah doakeun anu tos teu aya. Ngeus kitu mah berjanjian mah sholawatan teangan lalaki nu kitu aya Allah make jeung Allah tah lain urang dieu mah kuat eueuh cenah Pak Kades make jeung Allah tah aduh Pak Kades tong dibeja-beja urang mah ka pamajikan teh kitu. Subuh-subuh abdi tunuh tuluy hudang tekul adan gigireun pamajikan. Allahu akbar Allahu akbar. Pamajikan nanya aan aha adan ngelingan maneh bisi kalangsu dina sare. Sabab kuring lain hayang ukur barang di dunya jeung pamajikan tapi hayang nepi parat nepi ka akhirat. Cobaan ku bapak-bapak engke subuh adan gigireun pamajikan insyaallah lain nurutan ngadononyok. Rasok bapak adan ke subuh Allahu akbar kumacing ibu ya so ustad teuing lah hese persani mah moal napal kana kertas da persani mah napalna kana beusi jadi nu diteangan ku urang teh lamun urang persani teangan beusi entong gaul jeung kertas moal napal-napal lamun jelema bapak sagoreng-gorengna bapak tapi batu resep omongan ge bakal napal tapi lamun bareng jeung jelema nu ngewa saalus-alusna omongan anger moal aya hadena. Komo hareupeun jelema mah 1000 ka gore 1000 ka alusan bisa leungit ku hiji ka gorengan. Bae dibongkar. 1000 ka alusan bisa leungit ku hiji ka gorengan. Saha eta makhlukna? Tenang. Tah ibu-ibu. 1000 ka alusan salaki bisa leungit ku sakali ka gorengan salaki. Tah belah ditugas gujur ya balik aing nyindiran ka aing gitu. 1000 ka alusan bisa leungit ku hiji ka gorengan. Saha ieu tah kaum ibu. Imah page baju weuteuh dahar seubeuh kongkorang boga geulang aya baju gudda ganti raos teu boga salaki kitu. Raos sakali we bapak beger dina WA yayang-yayangan jeung awewe sejen cing eta imah boga pangaruh cing kongkorong berpengaruh cing dahar seubeuh berpengaruh bu heuh kudu ngaku atuh kaalusan salaki 1000 leungit ku hiji kagorengan pira kadar nyebut sayang-sayangan ka batur. Tadi nama ibu-ibu teh ngamek iPad juga sadar bener
Mata rumah tangga dibangun lain karena urang jeung pamajikan, tapi rumah tangga dibangun kudu karena urang jeung Allah. Da Allah mah teu pernah ngecewakeun. 1000 kagorengan hareupeun Allah mah bisa leungit ku hiji kaalusan. Mata tong sok monis kana kajahatan batur, tong sok monis kana teu balik batur, tong sok monis kana dolimna batur teu eceurna batur. Tungtung hirup mah eueuh nu nyaho. Well, tungtung hirup mah eueuh nu nyaho, Bu. Bener, Pak. Matak la ilaha illallah teh sing nancleb atuna awak eueuh sifat nu alus iwal sifat Allah, eueuh kahayang nu hade iwal kahayang Allah. Tidak ada keputusan terbaik iwal keputusan Gusti Allah. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar, ari jadi jeung nu petot tarimakeun da bagian tina la ilaha illallah. Bobogohan mah jeung nu kasep, ari jadi jeung nu petot. Allah maha uninga kana rasikona. Andai kata ibu boga salaki kasep mun dina wayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga Nana Gerhana. Entong bangga boga salaki kasep bari beunghar, aya peluang pikeun salingkuh. Tapi nalika ibu boga salaki petot, ibu geus bebas deuk balik heug henteu kajeun. Malahan kapanggih dina WA sayang-sayangan jeung batur boga salaki petot, diserenkeun jug aing mah geus bosen ka maneh. Tapi nu kasep bari beunghar asa lebar jeung sok galak timuru. Keputusan Allah. Ibu pernah piknik? Astagfirullahaladzim. Mun ka watir ku acan pernah piknik. Oh jadi acan pernah piknik. Banten loba pisan tempat wisata anyer. Terus di Pelabuhan Ratu loba lah urang Bandung ge sok kadarieu. Pantai Carita nakar di Banten mah. Beda jeung di Bandung. Saeutik di Bandung mah. Ibu pernah piknik mayar duit 1 juta ka RT. Peuting geus riweuh nyieun comro nyieun misro. Capek teuing ngagolerheunna kursi karelak. Ternyata hudang jam 7 ditinggalkeun ku RT piknikna. Amek teu. Kunaon ibu amek? Duit lapur init henteu. Sabab ibu teu nyaho rencana Allah. Nyarekan ka salaki lakak dasar. Salaki kareke keluar ti kamar, kerewes ku ibu dikerewes. Sia lain ngahudangkeun. Nah aya naon pandek piknik jadi we tetulus ngamek ka salaki cicing dina kursi cetrekeun TV ternyata aya berita bus dari Banten dikusruk kana jurang maot kabehanana deuk amek. Nah hari tadi amek di dieu Pak urang tong sok nyanyahoanan kana urusan Allah. Manusia mah boloho bodoh teu apal di naon-naon. La ta'lamuna syai'a teu nyaho naon-naon. Pak Kades kita tanya jadi kades teu ngimpi-ngimpi acan. Nana Gerhana jadi penceramah maka jeung datang ka dieu teu ngimpi-ngimpi acan. Jeung da kuring mah teu hayang. Teu hayang jadi penceramah. Oh geuning eta jadi penceramah apaan hirup mah ulah hayang ulah mung lamun dibere tong nolak. Tanya ka nu hajat na kuring minta duit henteu kumaha lamun dibere dek dicokot. Ku lamun henteu tagih we. Ulah hayang ulah mung da manusia mah teu boga naon-naon ulah hayang ulah mung. Lamun hayang jadi kecewa dina mung dina dibere bakal nolak. Ai kuring mah teu hayang teu mung mangga Gusti la haula wala quwata illa billah. Deuk payu ceramah pek deuk henteu kajeun deuk aya nu ngulem silahkan eueuh teu naon da ilmu mah lain keur batur tapi ilmu pigawieun awak sorangan. Ayo urang mah da atuh ilmu teh boro-boro mah ku batur ku awak sorangan ge geus ditolak ilmu urang teh. Mangga Pak tapakuran bahasa kuring ilmu urang teh boro-boro mah ku batur ku awak sorangan ge geus ditolak. Bener? Apan afdhalu salat fi awal waktiha ilmu teh. Afdhalna salat di awal waktu geratanya kana awak urang. Rata-rata nama urang teh geuning subuh ka beurangan, lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, pelebah isa ka heesan. Ilmu boga tapi praktek leungit. Boro-boro mah dicontoh batur, boro-boro ilmu ditarima batur. Bahkan awak sorangan geus nolak kana ilmu sorangan. Kumaha bah? Oh, ceuk si Abah bener pokona mah. Matak hirup mah la ilaha il. Sifat Allah 88.
Asmaul Husna disebutna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rojak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Hafid ya Rafi ya Muid ya Mudil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif. Tak ibu mah lain ngadenge ceramah nu bibir urang. Itu haharebosan ku capetang mak. Sok mana 88 sifat Allah ayatna awak urang hiji we. Ya Rahman ya Rahim Maha Welas Maha Asih berarti urang disebut hamba Allah maknya aya hamba Allah aya sifat geulehan ka batur cuaan ka batur ngewaan ka batur hamba Allah mah sifatna ge kudu sifat Allah atuh. Aduh pan urang teh hamba Allah bener teu lamun hamba Allah kudu era ku omongan hamba Allah sifatna ge kudu sifat Allah. Rahman Rahim Maha Welas Maha Asih berarti urang teh kudu welasan asihan dedehan. Saha nu boga sifat kitu? Tah Pak Kades. Can percaya nya. Sok urang bongkar. Ieu masyarakat Pak Kades desa Pasir Loa. Desa Pasir Loa. Ieu nu hadir ditanya, "Ari basa kamari Pak Kades nyalon, nah kabeh nyoblos ka Pak Kades kabeh henteu?" Pak Kades cirian teu nyoblos kabeh tapi gening ieu Pak Kades nalika diulem kuno hajat hayang warga hayang tepung jeung Pak Kades nah bet datang artina Pak Kades teu boga panyakit dendam anu nyoblos rakyat kuring nu teu nyoblos ge anger rakyat kuring bodoh bolohona rakyat kuring deuk nyoblos deuk henteu tetep anu kudu dibelaan ku kuring tah di situ percaya lamun ningang kuring jadi Kades deuk dipilihan nu nyoblos bere BLT nu teu coret ku aing tingali. Itu teh Rahman Rahim Pak. Welas asih Allah mah teu pilihan ka jalma nu sok salat jeung nu tara ge anger rezeki mah walatra. Allah mah teu pernah pilihan ka jalma edan ka jalma bager ge anger dihirupan. Bener ya? Tapi ingat di alam akhirat aya Rahman jeung aya Rahim. Rahman pek bae keur sararea ngan Rahim cek Allah teh moal dibikeun ku kami iwati jelema anu ngaku hamba kamu. Matak lamun jadi hamba Allah sifat atau lain gejul wae aral atuh da nya lol budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal nama kejeung moal berarti ibu malah lajo leho lain becomro na awak ibu aya kagorengan aya na awak ibu aya kaalusan Allah temukakeun kagorengan ibu. Bapak-bapak dihormat batur punten ulah ngarasa terhormat lain bapak nu terhormat tapi Allah kermunian kagorengan bapak nu sebenarnya. Ibu dihargaan batur lain ibu nu berharga tapi Allah kermunian kasalahan ibu nu sebenarnya. Coba lamun ku Allah urang dibongkar saha urang sebenarnya cantang tuh manusia aya harga dirian Pak. Aduh matak tong so ieu hirup teh. Geuleuh atuh da. Saha urang teh atuh saha Pak leres ieu mah dihargaan ku batur aduh nepi ka asa so ieu asa berharga hirup padahal mah salaki oge salaki anyar saminggu mah geuning ibu rumah tangga kumaha ngomong alhamdulillah caroge abdi mah jujur beak teh karek saminggu pan ayeuna mah karaos gedebulna ge nya manusia teu cicing dina hiji darajat tetep aya bener jeung salahna maka geura eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jiga batur. Lol budak tatangga dagang comro nontot leho kunaon make jeung teu meuli lantaran nu ditempo adalah leho. Lamun bener sifatnya jeung welas asih jeung deudeuh digeroan eta budak ka dieu jang emak mah teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo. Tah duit 10.000 sing sringkeun leho di balong emak keur parab jayar leungit lehona duit menang comro payu itu teh Rahman Rahim teh eta dina praktek kahirupan nya leungit caritana Quran teh 30 juz geuning saayat ge Allah na awak urang teh luhur tapi naha urang ku salat juga ngarasa aing pang surgana na memang na surga teh di Garut. Jelema sangsara cukup salat teu kudu zakat geus kasawarga naha teu kudu zakat da teu gableng engke nu sangsara ditanya ti mana harta dipake naon tinggal noel malaikat teu boga tapi keur nu beunghar ayeuna di alam dunia
teu cukup ku salat tanpa masjid kaomean, tanpa yatim kabantuan, tanpa miskin katulungan, kaum duafa teu dibelaan, hampura harta eueuh saksina, ditanya ti mana harta dipake naon, deuk naon jawaban engke di akhirat. Coba lamun dijawab, Gusti ku abdi teh dipaparinkeun ka yatim, yatimna eueuh bukti nu dibere, berarti dibohongan. Manusia di dunia bisa dibohongan, tapi Allah moal bisa dibohongan. Mata gerajieun alasan ti ayeuna keur jelema nu pedit tah. Kunaon make jeung pedit? Sugane bubar ceramah itu jadi balager atuh Pan ieu mah ditanya ti mana harta dipake naon? Kurumu si yatim Gusti abdi saksina hartana dibikeun ka abdi. Di mana harta dipake naon? Lol si miskin Gusti abdi saksina hartana dibikeun ka diri abdi. Lol do apa? Abdi saksina hartana dimanfaatkeun ku abdi. Urang nama Pak boga harta tapi bager, geus teu kudu loba ngomong jeung malaikat, loba saksina anu nyarita ka Gusti Allah. Keur jelema nu pedit mah hampura. Matak semakin jelema beunghar, semakin beban tina eta kabeunghara. Nu pedit. Semakin beunghar semakin beban tina kabeunghara. Nu sangsara boga duit 10.000 dipenta sumbangan ka masjid 3.000 mikeun moal 10.000 nu dipenta 3.000 mikeun moal mikeun pira kadar 3.000 padahal nu sangsara teh boga duit 10.000 dipentana 5.000 dibikeun artina satengahna harta geus disumbageun 10.000 dipenta 5.000 dibikeun da ngomongna pira 5.000 nu beunghar 1 M penta 500 juta mikeun moal eta maksud kuring nu sangsara boga duit 10.000 dipenta 5.000 mikeun pira kadar 5.000 tapi nu beunghar Pak 1 M dipenta 500 juta mikeun moal mere eta ge 1 juta hareupeun manusia eta 1 juta gede tapi hareupeun Allah mah leutik gede kene angka 5.000 sabab keluar tina angka 10 daripada 1 juta keluar tina angka 1 M. Matak nu kudu ku urang diajenan sebenarnya lain jelema beunghar, lain jelema gedung sigrong, lain mobilna mewah, hargaan mah jelema miskin anu katempo teu boga tapi manehna tumarima. Kena euy loba nu ungeuk euy. Ai panya teh kitu teh sabahasa bahasa Jawa Barat jeung Banten bae ada sarua. Mata aksesorian gimana akur itu. Batak hirup pepek geras silih ajena. La ilaha illallah urang. Nana gerhana ge teu kopi ada nu diomongkeun mah Islam mah. Ari angka 10, pan ngitung angka 10 teh beda. Ceuk Pak Kades. 5 tambah 5 10. 7 tambah 3. 8 tambah 2, 8 tambah 1, 12 kurangi 2. Nah hama jeung kudu pasea hanya sebatas beda cara, hasilna mah 10 kan. Rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah hanya sebatas beda carana, maksudna mah lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Beres Pak. Ieu mah nepi ka asapang akangna wae hirup teh. Angka 10 ceuk Pak Kades 5 tambah 5, ceuk kuring 7 tambah 3, ceuk akang dan Satgas beri tumpuan ngarana 8 tambah 2 cek bapak 8 tambah 1 cek akang 6 tambah 4 cek aki 12 kurangi 2 beda jalan tapi sama hasil. Islam teh seperti itu. Rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah ulah pernah orang berpecah belah di adu domba ku batur, urang nu gelutna batur anu keprokna. Kadar eta atau aya perbedaan sautak saeutik, mazhab imam oge aya 4, komo urang jelema bolohok kieu. Imam mazhab oge anu 4 anu pinter ternyata beda, komo urang Pak. Dina salat ge pan aya subhana rabbiyal azim hiji tah, aya oge subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun. Tah nu kudu dicakek manu katilu subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi. Cek nu hiji, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cek nu saurang, assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Tasi eta nu kudu diriungkeun. Kumaha mun urang nya ngereng, saha nu rek ngahalangan. Nu utek-utek dina salat aya, nu jeceng aya keun. At-tahiyatu aya apa?
aya oge nu at-tahiyatu aya oge nu asyhadu tina asyhadu kan nu kudu dicekek mah nu kaopat at-tahiyatu tah nu meureup si eta mah jigana hayang didagor ku malaikat tong sok gampang diadu domba ku perbedaan angguran hirup Islam teh silih harga maca sholawat gaun sarupa eueuh sapanjang kuring sa Jawa Barat ku keuringan ceramah da pakades teu aya nu sarupa leos ka Tasik jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad doh cing teh pan di Bandung mah teh es lilin mah cece di Bandung mah leos ka Garut jadi aya alokan sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha Garut tah lamun di Banten ujung kulon sholatullah salamullah ala toha rasulillah ajib tilu carana tapi nu sarua nu dibaca mah sholawat kene sholawat nama gejung kudu pasea aya di dieu osok tahlilan lamun anu maot tinggal ku bapa nalika tahlil tilu cara tahlil di urang nu tungkul nu ngagideug jeung nu muih aya nu tahlil bari tungkul la ilaha illallah hudang-hudang dahar aya oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh stop naon cenah keur tahlil mah geus stop nah teu tungkul tempo kumaha nu tungkul ngadon sare jadi emang digoda-goda ngarah teu hees tanu paling paur nu muih illallah 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 nah da bubar tahlil batur mubarak kecerakan dahar sia teh mah golokok di buruanna tuh tilu cara tahlil berbeda tapi sama nu dibaca la ilaha ill nah hama kejeung kudu pasea mata umat Islam poe ayeuna geus meujeuh silih ajena sabab geura cicing dina tugasna masih pakades dakwah ku cara pamarentahan ustad-ustad dakwah ku cara ceramah polisi dakwah dina ngajaga keamanan hansip ge dakwah dina ngajaga keamanan lingkungan berdakwah dengan cara dengan gaya masing-masing beres dari pakades dakwah nana gerhana mah hayang nulungan jelema nu teu boga imah paling sataun kabangun hiji pakades mah sataun bisa 15 naha dengan program lewat rutilahu leres pakades kuring mah moal bisa ngabangun jalan ieu moal ngan sakadar bisa nyiniran ke pemerintah tapi Pak Kades mah ngasongkeun proposal tuh geuning dicor ngan ayeuna eureun heula sabab ieu mela anu hajat kitu tadi cek Pak Kades demi Allah berarti Pak Kades teh dakwah Pak urang tong loba saban geureuh Kades teu asrog Kades teu balik kumaha lamun cek Kades sok ku sia atuh cantang tuh urang mampu lamun lain takdirna Pak Kades, akang we nu ceramah teh, ye. Abdi jadi kades mecakan di desa minggu. Moal teu bangkrut sararea. Atuh Pak Kades ceramah da moal matak loba nu ngulem atuh. Sabab lain takdirna. Tukang son nupang capekna. Itu tukang son. Acara ieu nu pangripuna tukang son. Mangulan bok menerkeun mixer. Nana gerhana nupang senangna. Ceramah sajam setengah tukang son mati isuk-isuk tapi naha bayaran gede ustad katimbang tukang son amak tukang son kakuring henteu dalaman amak di pareuman pek we sok pek pareuman sok ngan lamun ku tukang son di pareuman landasan dasar karena bayaran beda nu hajat bakal ngamuk tuh dikira ku sabab nu tukang son malea hate narima we karena tugasnya bener-bener son we kuring narima karena tugas kadang eta bayaran gede ustad geus takdir panas we tukang son cenah dipikir-pikir mengeuna si eta tah lamun eta ngaranna panas urang nyieun solusi urang tuker atuh tugas yuk abdi tukang son akang ceramah duanana bakal hancur son sistem ngabeledug di ku abdi nu ceramah butut mustami komplain imah nu hajat di baledogan matak hirup jelema mah kudu bisa silih ajenan boga tugasna masing TNI ge hampura TNI polisi kades butuh ku ustad dina doa ning Pak Kades doakeun abdi bade nyalon kita gini ya terus cek polisi doakeun abdi teh bade ngiringan we janten polisi
Cek TNI ke sami Pak Ustad doakeun abdi kitu tah Ustad TNI Kades pemerintah butuh ku Ustad tah matak geus jaradi teh ka Ustad teh aya meureun ulah ai palebah menta doana jiga nu heueuh ai geus jadi paroho ka Ustad teh matak darajat anu nomor hiji adalah ajengan Pak TNI silahkan, polisi silahkan, pemerintah silahkan, anger doa sama Ustad. Bener? Demi Allah, TNI di jalan, prit ditilang, sieun pan urang ditilang da teu boga surat. Tapi punten bapak polisi tong galak-galak teuing, sabab bapak polisi ge aya nu dipikasieun saha pamajikan. Sok eta percaya polisi salingkuh dijemel ku pamajikan naonan make salingkuh mau teu kieu moal sekali-kali deui mah duh kata Pak Kades palurah ge pan pidatona mah gagah tadi ge tapi hampura lamun dina WA kapangi sayang-sayangan eujeun batur diciwir Pak Kades ku pamajikan moal mah aya nu dipikasieun saha pamajikan mata rumusna kieu Pak kunaon pamajikan bekitu dihargaan ku Allah Ta'ala nepi ka 3 kali ummaha inung kakara abuka bapak itulah merek nyata nah apan ibu teh boga jasa kanu ngaran anak naon jasana ngandung 8 bulan 10 poe sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang gudubrag ripuh ibu ngandung teh ripuh nang kuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nang karak sidikan eungap borosot budak ka alam dunia guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maot pingaranana apakah bapak ngalaman hal eta hese ngalahirkeun bawa ka dokter nyokot gunting kerak digunting tinggal nyebutkeun kerakna ibu-ibu kuat muringkak bulu punuk tinggal ku bapak nu di luhur dawuh reaksi kieu we dak teu ngarasakeun digunting geus digunting budak didudut bali dikaluarkeun kual-kual patuangan ibu nepi ka nyalingit kana mun-munan teu saeutik nyawa ngalayang melaan anak saha eta indung Pak bener ngeus digunting budak keluar balik keluar dokter nyokot jarum jeung bola anu ngahiji jeung kulit dikaput aya 2 makhluk nu dibelaan ku ibu kunaon digunting melaan anak ngarah keluar kunaon dikaput melaan bapak atau matak dihargaan di ajian Allah inung kakara bapak matak ieu anu hajat hayang boga budak soleh jawaban anak budak soleh mah budak nu hade ka inung disebut birrul walidain sing harade sing alus laku lampah ka inung bapak salat ditolak zakat ditolak saum ditolak ibadah ditolak pengajian ditolak ceramah kieu ge eueuh arti lamun nyurucud cai panon indung lantaran nyeri hate ku bibir urang ku perilaku urang ibadah ditolak teu ditarima nah Gusti bete ditarima sabab aya indung anu nyeri hate ku bibir urang matak budak soleh hakikatna anak nu hade ka indung asli ye ulah domeh indung urang sangsara ulah domeh bapak urang sangsara keneng nepi ka anak teu ngajieun ka kolot kolot marido lapar melaan anak sing seubeuh kolot marido teu meuli baju melaan anak ngarah meuli baju kolot marido dibikeun imah jeung tanah nu penting anak sugema di mana aya perjuangan kolot nu mana nu bisa seperti kitu iwati kolot urang masing-masing matak urang geus beunghar lain urang nu beungharna Pak Kades jadi kades lain Pak Kades jadina tapi aya indung bapak nyurucud cai panon tengah peuting ngadoakeun kana awak urang masing-masing watak kuring meminta doa tara kanu jauh ka kolot we tadi gara ka mana cenah maneh geus gaya Banten rek naon ceramah oh cenah ku bapak didoakeun sing hasil panungan ku Pak Kades beres ceramah ieu ngajingjing ka urang naha doa kolot kumaha lamun kuring teu ngajingjing lain kolot kuring nu teu diijabah nganu hajat meureun kurang siap gitu sing loba nu meka nyaah cenah ka maneh buktina Pak Kades ge nyamperkeun nyaaheun asa ka anak nyebutna Pak Ustad di dieu nyaaheun ka abdi
eta teh doa kolot Pak. Leres dalam mun teu nyaraheun moal datang ka dieu teh cing teh bah malahan pun bapak mah sok meuli sate 20 siki dibawa ka imah 15 dituangna mangan 5 cing teh nah hari abah meuli sate 20 dituang 5 pan keur maneh 15 anak mah panglobana dirina mah nukur 5 tah abdi teh sadar pun bapak teh 84 tahun ayeuna abdi umur 40 rada meujeuh lamun murang tarima mata punten bapak hajat moal tuang di dieu deuk dibawa. Nah ingat ka kolot da di dahar di dieu mah paling sate 2 siki aya di bawah mah 40 kades. Aduh. Nah nyaah ka kolot. Pinter juga kiai, lain pinter emang taktik politik eta mah. Malahan pun bapak mah geus apaleun deui kuring kieu teh 20 tahun atuh Pak, geus apaleun oleh-oleh Pak Kades. Mun Tasik Ranginang, mun Garut dodol, mun Wajid cililin, mun Bandung peuyeum, mun Subang ganas, lamun Baduy kadu, ai Banten ieu apa? Gemlong, teu percaya. Nah can empo dina dus aya gemlongna. Tah lamun engke dina dus aya kakara abdi percaya oh heueuh we ti dieu mah gemlong. Sareng naon Pak? Tapai teh naon? Oh. Geus beda deui eta ngaran. Peuyeum teh tapai. Oh. Oh. Beda ngaran euy. Heumereun Pak anger keneh peuyeum. Baiklah, cek bapak garam, cek abdi uyah, nu penting mah pangset. Dangdeur mah sampe, apal abdi ke Dagus Minang datang ka dieu mah dangdeur. Sampu, meureun. Geus apaleun deui, engke teh wangsul ti dieu teh kana jam subuh. Meureun nepi jam 4 mah. Dana gogat pun bapak menina kursi geus balik cenah jang maneh. Alhamdulillah cing teh Pak, cenah gara ka kamar gara istirahat, tungguan salat subuh bisi kalang susare. Leos kana mobil ti mana tadi? Ti Banten. Nah, hate mawa naon-naon. Abdi rek ngomong naon sok Kades. Lamun kolot geus kitu daerah. Ah, abdi mah da jujur, punten Bapak diolo ge nu hajat teu mere. Matak hampura nu hajat ieu mah lain nyiniran sakadar ngingetan. Sabab budak nu alus teh budak nu ngarti kana jasa indung deuk salat deuk zakat deuk saum deuk ibadah haji ditolak teu ditarima. Nah goreng patur ka kolot mah eueuh jimat hirup. Lamun bapak ngalaman indung geus maot bapak aya keneh semplak tah bapak teh awak sabelah. Komo indung bapak geus eueuh semplak duanana matak teh saeutik kejadian budak berontak. Budak yatim piatu berontak. Teu saeutik kejadian nu ngaran budak eueuh indung bapaan jadi baong kunaon eueuh nu nalingakeun. Mata meungpeung di dieu aya Pak Kades, aya Pak Ustad, aya tokoh agama. Yuk urang kieu atuh ayeuna mah mun di dieu aya yatim 20 ceuk Pak Kades teh kukuring sakolahkeun 5 ku Kades disakolakeun 5 eta budak yatim bibiayaan ku Pak Kades dititipkeun ku Pak Kades. Budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek. Nah bapak angkatna seorang Kades. Lalu polisi, cek polisi teh abdi 5 sok sakolakeun ku polisi, biayaan ku polisi, jaga ku polisi, budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek, bapak angkatna seorang polisi. Lalu ustad, cek ustad teh 5 abdi jung. Budak yatim moal dibuli, sabab bapak angkatna ustad. Lole kuring, mapolo. Nama gejeng loba ngaran age ngalamun dek 700 ge kumaha urang we. Da ngalamun ya. Pan Pak Kades acan, polisi acan, urang ge sarua. Bisaan bae. Nya cek abdi taktik siasat licik lah. Budak soleh adalah birrul walidain nu alus ka indung. Keneng mangpeung di dieu loba budak ABG nu kudu digugu teh kolot lain kabogoh, dengekeun tah. Ai ka kabogoh ngagugu aya di titah kolot ku caduna, yai. Budak nanahaon kitu peta teuing. Ku kabogohna mah pira kadar diapelan, bede ngadeuke nyata dompet tinggalin wios we artos abdi heula pret. Tah nu geus kolot kieu tah dititah meuli rokok duit ti ibu heula kumaha ceuk ibu ngajajah we sia kos belana.
Pira kadar kabogoh loba nanya, isuk-isuk ditanya, kamu udah makan belum? Kumaha cebudak awewe, kamu perhatian banget sama aku. Bikirim beas udin lain loba tanya. Peting-peting, kamu udah tidur belum? Cek urang main logika, matak ngajawab berarti acan. Nah cinta jadi boloho. Jetot ditajong, kumaha lalaki nu ayeuna? Kamu sakit. Bleh. Budak awewe na gampang karayu. Iya, makasih ya kamu romantis sama aku. Anjir, aing hayang nolong ke sia tata. Coba nugas kolot kieu, jetot ditajong. Kumaha cek salaki eta batu eta cokor. Neuleuh atuh. Init-initan mau motor butut beberek-bekan, mogok dorong kuduaan, sur hujan nyebutna iindiaan. Coba nugas kolot dibonceng ku motor butut. Mogok daek ngadorong, ngagajeleng harita keneh, dijejak motor ganti cek aing oge atuh. Cinta itu adalah buta. Komo keur ningang lalaki nu rada gelo, maka jeung engke keur aa, ayeuna keur aa, reunuh maneh teh. Lamun urang nyieun kawirang keur inung bapa urang, hirup teu neut, paeh teu hos, handap teu akaran, kaluhur moal sirungan, lamun kembang moal jadi pentil, geus pentil ge datang engang teu jadi buah-buah aja. Kunaon eta panyakitna? Goreng patut ka indung. Ibu baheula minta duit ka kolot-kolot teu mere, kunaon ku teu boga? Ayeuna ibu geus boga duit, anterkeun duit ibu ka kolot urang. Ibu ceurik, kunaon ceurik? Geus rup ku padung rap ku lemah katurban tan beureum, ngoceak maratan jagat ngajerit per langit, ukur tutungul anu ngacentun di luhur kubur. Matak lamun deuk hade ka kolot ayeuna mumpang meumpeuh keur arara. Sepakat ya? Sadaya lah teu da. Gempa terjadi, langit deuk hancur, gunung deuk bitu, laut deuk bahe, angin deuk datang puting beliung, musibah di mana-mana. Hampura pak aya dosa manusia nu ngakibatkeun eta naon hohoakna anak kanu jadi inungna nyerina inung di hawaku anak laut deuk bahe angin deuk datang gunung deuk bitu kiamat geus hayangeun datang sapanjang lamun aya anak nu wani ngahoak ka inung bapana geura tanya ka ustad di dieu geus teu percaya mah pan zaman bapa mah keur leutik aya gempa jiga nu ayeuna beuh eueuh aya lain gempa lokal mah di kamar wungkul. Gas tong tarik teuing babetam. Teu nyaho abdi. Eueuh, aya angin puting beliung, eueuh. Tasikmalaya ge bitu gunung na tahun 82. Geus. Nah, ari ayeuna kuat di mana-mana aya penyebab anu utama. Saha eta? Nyeri na ibu ngalahirkeun, aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun nalika anak wani hohoak jeung sasentak ka indung, nyeri na hate indung. Dibawa nepi ka aras Allah maka datang musibah di mana-mana bongan anak goreng kanu jadi indung nah ari kades sidik batur teh keuy rai gondok rai pias dikitukeun well atuh pugu reuwas boro-boro ibu urang ge hayang ngagajleng hiji dua lamun kapribadian urang geus soleh dua iser gede maka bakal pamajikan alus kasalaki cicing ieu mah bapak nu bakal menang pamajikan alus kasalaki kriteria soleh teh pamajikan alus kasalaki lain loba kieu wae atuh ibu kasalaki teh dibere heuh batak mah dibere duit leutik beng mah kana lamun di dieu aya ibu-ibu loba kieu wae kasalaki na teu sieun engke maot hese nilep pan maot mah kieu kusabab boga dosa barang penta wae ka salaki ngajepret deui si eta mah untung lebih pinter jeung kadesna dibere 10.000 nilep sorangan tapi bapak ge ulah ngeunah seuri teuing bapak geus boga pemajikan ulah sok tumpat tempok anu sejen nah teu keung engke maot hese peureum si eta mah da bogan panyakit cunihin jadi maot teh lain kieu pak kieu sabeula eta mah hurapat tong dipercaya wadul ngan ulah loba kieu da salaki teh usaha teh keur saha banyak urang-urang lalaki usaha teh keur saha lamun lain keur ibu tatugas ibu teh narimakeun lamun balik ti kebon papageun lawang panto ulah ari bebeja eudek arisan ayeuna kana Bang Emo wani-wani ngahutang tanpa izin ti salaki tong sok kitu nah bapak jiga nu sieun kieu kunaon Pak bade arisan ngariung limaan bikel kakak jeung KTP tuluy nerangtung aku bersumpah dan berjanji tina limaan mun teu kabayar hiji tanggu renteng kuno opatan nah hana nagerhana apa pernah ngeclok
ulah boga hutang sasen belas ketip tanpa kanyahuan ku salaki nusok jadi raja wisuna papasean teh eta akur Pak nu soleh mah pamajikan alus ka salakina anak alus ka indungna pamajikan alus ka salaki balik salaki ti sawah teh lain kitu papageun lawang pantok tungkul ieu teh lain kieu wae atuh hargaan salaki da salaki urang teh dihargaan ku saha lamun lain ku pamajikan cocok moal teu paseatan ke balikna pamajikanana moal naon nyaniran aing teh tadi siapa papageun lalawang pantok geuning bapa sumping datang sumping rengkuh cekelan leungeun salaki geus dicium leungeunna gek diuk dina bang barung teh golodog leos ka dapur cokot cai anu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupun tenan punten bapak cai teh cai we tengah gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis ternyata nu amis lain gula naon nu amis teh budi ibu ka salaki kajeun cai enteh make gula tapi ngocobrot we hayang nyeblok pait lagi leuwih ti patrawali geus dibere cai anterkeun ka jamban bapak bilih teu acan salat mangga netepan heula ka jamban heula bikeun anuk sabun ejeung odol beres mani papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopiah kitu kuduna mah ka salaki teh darengekeun yo dengekeun bikang aing mah bahasa Banten teh kitu dengekeun bikang dari teu abdi mah bikang teh ka doma atuh ah jadi di dia mah bikang teh ka ibu-ibu alah aing mah jadi lamun abdi ngomong kieu urang mah hayang kawin jeung bikang kitu heuh di ditu mah nu diasongan teh doma teh waduh beda bahasa deui Pak oh bikang teh asa kasar bikang teh gadis alah bikang aya lalaki wadon lanang oh wah kudu lila ieu mah cicing saminggu di dia apal teh bahasa eta kukut atuh abdi paraban tapi bawa ka cai geus mandi tah ieu koko ieu sarung ieu kopiah dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon deuk nyuuh nalahunan salaki ngaras aduh aing mah teh ibu ngalawan wae ibu-ibu maka jeung nyuuh nalahunan salaki pok nyarita bapana capelung seripuh tunuh geuning bapak melaan jisim abdi puputon kemang kadaton buah kolbu cengciman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumasa abdi can nyugemakeun jadi salaki tah eta awewe nu kitu nu hade eta nganda ieu teh mah tak olohok ge ku Allah di dieu teh nu kitu tak komosi ieu mah henteu pisan teh kitu nu aya ge salaki datang teh nagog meunang duit teh seperti itu bawa ke dapur dek naon can-can dahar bapak punten teu aya rencang sangu ukur bala-bala ukur kurupuk ukur cengek tempo huap salaki sagede peureub nu matak ngeunah daharna salaki lain dengan sangu tapi ngeunah dahar salaki ngeunah hate dingeunahkeun ku pamajikan aku ku bapak kajeun daging hayang nu dibikeun sate ongkoh aing ngocobrot wae mah hampura hayang ngabura Pak leres Pak bapak-bapak waktu hati ceramah cenah heeh tapi bapak ge tong ngeunah-ngeunah teuing da ibu ge jawab ku ibu ada kurang ka salaki kitu ngan salakina nu kumaha heula atuh Pak urang ngeusan tong dibahas ah lalakina nu kumaha heula lalaki nu tanggung jawab hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan wah kacau ya. Tuh tempat tilur hop tong dibahas nah panas aing hate hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan salaki teh ibarat budak angon maka ibu nu diangonna muning badak ditungtun ku budak leutik make tamang kunaon nuturkeun lantaran muning lantaran budak angon ngarti kana kahayang muning rakyat siap nuturkeun pejabat tapi sabalikna pejabat kudu ngarti kana kahayang rakyat pamajikan eudeup nuturkeun salaki tapi salakina kudu ngarti kana kahayang pamajikan benang
Ari heueuh atuh. Da urang teh nuturkeun ka jelema nu kudu puguh dituturkeunan. Ari salaki kumed pedit merege hese cap jaeh buntut kasirna naon tuturkeunana ibu. Nah, bapak rada ngeluk. Kuat api-api tunuh gitu. Ampun. Baeud pamajikan nu salah lain pamajikan, nu salah mah urang pamimpin lalaki. Kunaon pamajikan baeud? Tempo padaringan geus eueuh beasan, toong duit ge galetekan 10. Toong budak ngamuk hayang jajan eueuh duit, toong ai dahar hayang ai deungeuna eueuh meuli. Rek teu amek kumaha eta pamajikan ka bapak, mata bapak teh mikir ti ayeuna mikir. Hayang dahar jeung deungeuna tah mah duitna gera nyangu yeuh beasna gera dangdan tah lipstik jeung bedakna raos ibu ka kuping pak. Ulah nuntut pamajikan kudu alus sementara contoh ti urang goreng. Well, pamajikan alus ka salaki, salaki ge alus ka pamajikan. Tilu kriteria soleh teh dulur akur jeung dulur. Aduh, tenang bikang lah. Tapi itu salah abdi ngomong gitu. Oh, tenang bikang lah. Baik. Ngan ke diganggarakeun ku urang Bandung naon aya maneh cenah ngomong teh kasar-kasar ceramahna keur di Banten. Oh, tapi lamun abdi isuk ceramah bikang-bikang sadayana. Moal teh di baledog. Da si Mang eta atuh nu mere nyaho teh tuh aing mah. Jadi we Mang Jaja mah atuh dur ngabejaan kumaha mun isuk urang salah ngomong. Bapak di Bandung. Orang dia. Oh. Awewe. Beuki lieur. Wadon naon wadon. Dulur akur jeung ulah pernah nalika inung bapak urang maot adi lanceuk nepi ka ti wawuh lantaran melaan harta warisan komo beh dituna papaseaan. Eta teh ngaberatkeun kolot anu geus eueuh. Engke Allah nepikeun tuh tempo anak maneh di alam dunya nepi ka silih kadek marebutkeun harta. Tuh tempo anak maneh di alam dunya nepi ka goreng jeung dulurna marebutkeun harta warisan, geuning harta teu manfaat dibejakeun ku Allah ka almarhum almarhumah, sedihna beak ti karep. Tah matak budak nu alus ka kolot mah lain kudu marebutkeun warisan, demoal aya jelema beunghar ku warisan demi Allah. Nu aya ge ngaran beak deui di jarualan. Heuh geus cocok deui eta. Ngan jigana nu kasiniran diheundaekeun ngulem urang. Bae da geus pinuh ieu 3 taun ieu nah teuing. Ulah pernah papaseaan adi jeung lanceuk marebutkeun warisan. Angguran mangariung adi jeung lanceuk naon kabiasaan kolot urang, sok mere ka masjid tuturkeun ku cikal, ku panengah, ku bungsu. Namun kebiasaan kolot urang sok barang bere ka fakir miskin tuturkeun engke teh ku Allah ditepikeun tuh budak anjeun nepi ka soleh nah maka jeung disebut soleh nuturkeun hancagarapan anjeun di alam dunya nu hadena ngocor pahalana ka almarhum almarhumah eta budak nu nyaah ka inu bapa ngan lamun pasea dulur jeung dulur nepi ka silih kadek nepi ka pasea teu wau-wau teu akur-akur marbutkeun harta warisan demi Allah moal aya jelema beunghar ku marbutkeun warisan. Aya nu ngagolomrang. Eta teh cirina cocok teh Pak. Keur naon? Papasean bab harta bari urang maot mah ditinggalkeun. Gambaran Ramadan kamari, gambaran Ramadan ti lohor ngayakeun dahareun, geuning magrib teu kahakan. Hampura nyebut hakan atuh da. Bongan bapak nyebut bikang. Pandai di Bandung mah hakan teh kasar. Jadi di Bandung mah teu dituang. Baik dia tadi lebok jeung tadi hakan. Bagus. Jadi hakan teh pangsopana. Jadi pangkasar teh lolodok. Wah, aing masih kades mah patahan teu bener ka urang. Kumaha lamun isuk, "Ibu, gerahakan." Bangga urang atuh. Aduh, kacida heuh bae ah. Bae asa kudu ngamalume urang Bandung abdi keur nyarita di Banten ya.
aing ngajak di Bandung mah kudu dipohogeun we ulah nginum di dieu. Sebab lamun nginum sieun kabawa kasarna ka ditu. Bener. Da jigana maraban hayam ge dina beda. Dalam muntan abdi maraban hayam teh kieu kur titit titit. Mata hayam teh kongkorongna teh alus, Pak. Talamun di dieu jigana kieu kur tetetet kur tetetet moal teh kitu di dieu nya. Mata hayam pelung ge di dieu mah jentet sorana teh. Jadi oh gitu. Talamun teu abdi mah nepi ka ngeluh kana da maraban kur titit titit. Tamantak lamun hayang pelung hade kongkorongok kitu Pak Kades. Cara maraban teh kur titit titit. Ngarah nurun sorana. Tapi itu abdi ge aya kadang da turunan ti Banten. Kieu kur tetetet kur tetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari geugeureun minantu. Nah da isuk hayam teh leungit dicekek ku minantuna. Tong pernah merebutkan harta warisan kolot moal aya jelema beunghar ku warisan. Gambaran lalakon hirup kamari Ramadan, bapak nyieun dahareun sagala rupa aya, geuning teu kadaha. Tah dunya teh digunduk-gundukeun nu kadahar mah anggar sapiring. Baju di dua lomari nu pake mangan hiji. Leres Pak. Nah atuh urang loba teuing gugunduk nu kitu patuh. Aduh. Tapi bapak mau orang Bandungnya, lebih ke apa lagu dulu Sumbang itu jadi runtah. Jadi runtah ujung nama laras. Asli Pak. Dunya mah sabatas nyambung umur. Teu kudu sarakah-sarakah teuing. Nah, heueuh. Naon Pak? Naik Pajero. Ah, urang mah Avanza. Duk nyiniran meureun ka urang nyawa aing mah lain Pajero, Avanza aing mah. Unang nganyuk itu ke bener nu beunghar mapazahan ka nu sangsara sing sabar sing kuat ai balik mau Pajero kitu meureun maksud nya eta teh balik ngomong kitu teh mage jeung sing kuat sing sabar ai balik manehna geura sapatu harga juta geura lieu geura satu ibarat ibu batur dipangnyandungkeun jiga nu heueuh mapagahan sing kuat sing sabarkeun bae da aya zaman nabi na nyandung mah batur, coba salah ke ibu nu nyandung paeh harita keneh tah. Dulur akur jeung dulur. Tilu tah kriteria kasolehan. Anak alus ka indung bapana, pamajikan alus ka salakina, dulur akur jeung dulur. Mata baman ulah nepi ka Bandung di Sumbang, Aceh di Sumbang, nu jauh di Sumbang. Nah, ari dulur sangsara diantep. Komo beh dituna ai batur di Sumbang, ai Bandung di Sumbang, ari irung bapa di Arantep. Tong sok salah mikeun harta da lain keur nu jauh, keur nu deukeut heula. Tong sok salah ngahargaan, make jeung ngahargaan nu jauh, nu deukeut hargaan mah nganagerhana mah urang Bandung jauh 7 jam ka dieu ge. Tong dihargaan da kuring mah datang ka dieu ge hiji diulem 2 dibayar. Hargaan mah tah ustad setempat. Nah ustad setempat kudu dihargaan, ibu maot ditahlilan ku ustad nu deukeut, ibu kering minta doa ka nu deukeut, kuring mah ibu maot teu hayang datang. Wabuh ge henteu. Matak hargaan mah ustad nu deukeut. Lamun ibu hayang lalajo ustad ikhlas nu sabenerna tong lalajona gerhana. Ustad ikhlas mah tuh ustad di tempat ieu nu ngajar ngaji budak Iqra dina masjid anu butut, nu mayar tapi daek eta kaikhlasan nu sabenerna. Weh. Matak hargaan manu deukeut. Ieu mah kanu deukeut sok ngaledek. Tadi ge ceuk Pak Kades dina pidato, da ka ustad nu deukeut mah tara ngadenge gitu. Cing ai ceuk urang teh saha Pak Kades untuk ngadengena? Rakyat, ai Kades sarua. Padahal nu kudu ku urang didenge mah ustad nu deukeut. Ulah sok diledek. Ieu mah saha cing teh ibu nu ngaosna ustad kukut we. Kuat dianggap anak doma eta ustad. Nusok dihina ku ibu saha Hancip. Pak Hancip. Sok lamun Pak Hancip miluan PBB pasukan baris baris 17 Agustusan. Ibu harewosan. Aduh tentara dora ketiinung. Padahal Hancip teh kepanjang tanganan TNI jeung polisi Hancip. TNI bagian Muspika di desa kecamatan
kabupaten provinsi nepi ka pusat tah tingkat RT jeung RW hanci pan aya Siskamling sistem keamanan lingkungan rek tuluy-tuluyan ku polisi moal ku hanci matak mun ibu ngahargaan TNI hargaan oge bapak hanci sok hormat. Ya mau kujung tentara dorakati ilmu langsung ngaledek kan udah deket termasuk ustad kan ukur dihargaan malah nu jauh tapi nu deket sok simpulkeun anak alus ka inun bapak pamajikan alus ka salaki dulur akur jeung ngeusan balik ana ada urang nu ceramah kumaha urang ada ngeusan dek henteu maksa hayang nepi ka lila hayang nepi ka jam sabaraha sok sorangan urang mantog Paur Mustami di dia mah kakara apa kades sepanjang ceramah ngalalawan. Aing mah jigana mun diulang deui mikir 7 kali anu. Ngalalawan. Dek ngeusan wae engke hayang nepi ka jam 12. Sok we ibu sorangan urang medek bali. Tong sok sombong-sombong teuing mah jeung hayang jam 12 salat subuh ka bareurangan. Lain ngaji mah teu kudu lila teuing saeutik sing penting patri bisa ngamalkeun alus nu diomongkeun cantang tu alus nu direngekeun alus nu ngadenge alus nu ngomong nu alus nu ngamalkeun. Jadi keukeuh urusan ngaji mah lain ngomong lain ngadenge ngamalkeun hayu kuring jeung ibu urang mika we kana perkara kaalusan muga-muga urang jadi hamba Allah lain jadi hamba hawa nafsu. Urang kalih nu dihitan sing sehat lahir batin dunya akhirat. Atuh bapak hajat da kikieuan teh make modal gede muga-muga ku Allah digentosan. Lamun mah teu kagantian sing jadi nilai infak jeung sedekah. Sakitu nu kepihatur sim kuring nana air gerhana sakitu nu kepihatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun wani galih nu dipamri hampura anu katedak luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lamunna kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik senebaran sari tutup lawang si gotaka. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.